Diringis Kap lah. iya Kap. atau tidak Oh, ini apa? batu Belum bisa main itu, Tanah itu tuh pernah kayak gimana? Kali gasur utama Tadi sudah itu pokok itu. Orang aja lah. Jalan mas. Laki dulu. Ada, baru di alam apa sih? Ada wajar, anak. Jalan mantap sekali, oh punya sih. Kita dengarin Pak, anjir. Hilang. Iya Pak RT anu. Nembak. Teh jasa di iya kok kuy bos kan mas jangan heula kontraknya gimana ka di weh semangat Paling mana yang udah ini mah udah penuh udah siram Pak. Mana berapa itu? Eta no Iya di lokasi nu Google Map Pak Adhari. Ada di kamera teh itu sama. Ayeuna sabaraha
pohon ditanam? Anu di pohon ayeuna sekitar anu lubangnya hampir 500 pohon. 500 luasnya seberapa luas anu ditanam? Anu di bade tanaman 12 hektar. 12 hektar. Iya teh 12 hektar. Sampai ka Lebak. Sampai Ieu ka mah Lebak. lokasi mah saya. Ayeuna 12 hektar ieu kengali ka handap. Oh, nu tahap pertama 12 hektar. Oh, 12 hektar. Sistemna kumaha itu penanamannya? Oh, sistem penanaman. Mungkin teh penanaman ieu teh sadayana mah ayeuna melak heula anu anu tanah masyarakat. Sadayana teh anu melak ieu jalmi anu dampak tina mengambil batu pasir. Sadayana an kangge kapayuna kangge mengolahna ieu 6 orang. 6 orang di dia. Mohon kangge di dia menguruskan 4 tahun itu kena kaurus gitu. Anu nominal pemeliharaan 50.000 gitu. Jadi ayeuna teh diusahakeun di dieu heula di lokasi anu 12 hektar mungkin ngalih ka TNGC anu 100 hektar sampai 1000 bintang. Ari pemilik lahan kumaha nu kamari? Nu iyalah Anu pemilik lahan atos setuju kangge ditanami tos ngadamel perjanjian kamari setuju bahwa lokasi anjeunna ditanaman ku di provinsi. Jadi ngucapkeun syukur malahan mah seueur syukur di mana anjeunna mah kan ya alhamdulillah kan bibit anu teh disiapkeun gitu. Ari sebenarnya ieu nu pemilik lahan teh emang kanggo ditambang apa kumaha? Sanes. Oh, sanes. Sanes kanggo ditambang. Ieu teh pengupasan. Pan ieu teh tanah tuker guling tadinya sareng KRK. Kebun Raya Kuningan tuker guling di ditu mah anu masyarakat tos produktif tos bumbuhan tos seueur dituker ieu berbatu. Nah, ungkap-ungkur nuju Bupati Bapak Anghamil Suganda ya sok kumaha Pak cenah masyarakat teh mah ieu berbatu ieu na kumaha ieu na adu mangtiasa pelakan sok dikipas tetapi secara manual. Nah, secara manual teu kenging ngangge alat berat. Nah, kitu mah ieu teh ngipasna kan lamik kan kitu. An ayeuna panginten ngipasna keterlaluan. Ya, keterlaluan maka membahayakan. Nah, ayeuna di dieu tanggal kerjana anu 4 lokasi teh kan sampai warga pada pengaruh 63 orang. Warga pada pengaruh teh acan anu di Cirebon. An abi diusahakeun upami ieu teh anu 30 orang ieu mohon anu 63 orang ieu anu di dieu kumaha secara anjeunana mau di Pak Gubernur sok piwarang melak digaji sadinten 50.000 upami sasasi 1,5 juta seueur anu sangem gitu kan. An kemah pas ieu na ku abi bade tetep bade difokuskeun aya sabaraha jalmi anu dia anu semangat gitu anu ngurus aya. Nambang oge dulu profesi. Mohon tadi mau mari. Oh, enggak marinya. Mohon kamari. Jaya Pak Gubernur. Gubernur, ayo teh Bah Jambi. Mohon. Jambi menuju muat pasir. Muat pasirnya. Nggak sore no barbir barupan. Nuhun. Ari ayeuna cek Abah kumaha tuh Bah? Teu sawios gitu maksudna dialihkeun jadi penanam pohon. Nah, iya tutup sih. Kan? Nah, iya tambangna tutup nah isena. Nah, hari rezeki menteri mana baik gitu. Ari apa nambang teh sabaraha Bah sebenarnya? Geus lah. Henteu nambang. Nambang mah karek sabarati. Karek abdi mah. Tapi di mana ya Bapak siap ya meureunnya? Iya. Yang penting mah aya pemasukan. Ada pemasukan mohon. Terus sepatu, arit, sarung tangan, gitu dah. Alat-alatna. Alat-alatna. Siap atuh Bah. Panen jengkol, jengkol tahun
tahun 2 tahun panenjang Pak yang Pak. Tinggal mau bebari. Usia 3 tahun ini kan buahnya. Namun dirawat di buah soalnya mah petena gitu Pak. Kita kan langsung ya. Ibu ieu teh punten. Jadi kumaha usulna ieu teh? Ai kapungkurna teh di Ica mah di Ica abi mah teu ngijina nya Pak mun larasan nu jaya lara karogan harita teh lain janten nya tujuan mung nya tujuan ge perjanjianna kitu Pak lurus ka sanes datar. Datar nya ari upami kieu engke janten naon lautan abdi meureun entosna teh tah perjanjian teh datar. Datar. Kita kapung teh entos datar Pak. Abdi nuju ka dieu teh. Dikinten teh henteu kieu. Asal nama maksudna asal nama datar. Entos hae kitu Entos rata lah. Rata. Abdi kan nya sibuk lah istilahna Pak. Janten teu ka dieu ari ayeuna ninggalkeun. Ari pas dicek. Nya hendak sanes henteu sesuai sareng perjanjian. Kata gitu. Ari kamari ibu apalna kamari kan patang dari ka dieu. Sa atas nonton apa sa tacana? Abdi nuju di bawah teh terang ka dieu teh. Kitu tah jadi ya Allah ya ari ayeuna ieu geuningan kieu ngaranna teh saya abdi teh teh tos rata jadi tos nuju itu di bekot teh. Abdi teh ka dieu cenah ibu eta anu ibu cenah bade dikumahakeun cenah ga itu nu sanes kitu. Biri teh nu abdi teh resak gitu eta mah tos rata jadi bunga gitu abdi teh jadi kusabab repot jadi henteu ka dieu ari ayeuna ningali entos kieu wah nya keheul sanes dan teu sesuai sareng perjanjian. Mohon berarti ibu mah ngahaturkeun nuhun tuh pada di ka dieu. Mohon da atos diperingati Pak abdi mah perjanjian ge henteu ngalak handap ka ditu kitunya kanu gaduhna kanu naon ka dieu nuju kanu di daramalna ari Pak ayeuna kieu nya handap sanes ari ayeuna hari awalnya tuh ibu teh lamun tos rata bae didamelkeun Bu. Ya, ari pami tos rata mah pami dipelakan deui kan tiasa kitunya. Mohon. Ari ayeuna ki bade dikumahakeun. Nya Bu, bener. Biasana ibu bade melaknaon rencanana Bu? Ya pami ari kapungkur mah panu cau anu sagala kitu Pak. Mohon buah-buahan mohon kitunya. Tos dipelakan itu ku abdi ge kapungkur teh. Kedah ayeuna kan tos diical teh. Abdi mangical ge batuna Pak, sanes pasirna. Sanes pasirna. Janji mohon ari kan kalah ngeruk-ngeruk ke handap janten kieu. Padahal dulu mah minta dikupas rapi rata. Mohon jati rata gitu Pak. Henteu kieu da eta gentos perjanjian. Mohon. Ari tak bae ngupas ieu anu. Mohon ari ayeuna ge ditanam deui Ibu setuju? Alhamdulillah. Setuju mun ya. Komolan tiasa mah rata. Mohon diratakeun Pak. Tiasa mah nya alhamdulillah. Mohon ieu mah kanggo abdi bae anu sanes mah mangga eta mah urusan nu sanes kitu nya urusan abdi nyalira anu gaduh abdinya Pak. Ari alhamdulillah gitu. Ari ibu sadedenen bakas sabanan Bu? Di SD. Oh, guru. Mohon. Janten kan tiasa unggal dinten ngecek gitu Pak mohon. Hari ibu maksudnya tiasa gaduh lahan di dieu kumaha? Kampung udah tukar guling. Oh, tukar guling. Anu di ditu sepuh teh anu ayeuna ku kebun raya. Oh, kebun raya. Janten ditukar di dieu. Tukar di dieu. Hari ibu luasan ini sabaraha hektar Ibu? Nu kata luas nama abdi. Oh, tak candi asa. Rai mohon entos teh rai entos SPPT na. Oh, SPPT na. Mohon entos gaduh. Kapayuna meureun ibu ngien ditanam meureun ya Bu. Ya, kumaha saena bae anu penting mah ieu deui Pak. Weh deui kan anu awarah rata lah nya. Ya Allah bae henteu kan pamit terus-terusan abdi engke sabaraha taun deui saon 4 taun. Aduh. Meureun. Pun siap-siap. Siap Ibu sareng ibu saha? Apunten ya. Ibu Arsimah. Ibu Arsimah siap. Ibu atur nuhun Ibu.